Teh hoyong terang, naon paku bumi teh? Teh terangnya gunung, paku bumi mah gunung. Kamu gunung lamun eta naon kieu lamun gunung misalna paku bumi. Gunungna di tibasan atau di naon disebut teh? Ya ditayakeun lah mode panggalian yang naon. Pantesnya lamun bumi teh aya pakuan kumaha. Nah, tah aya deui nu disebat paku bumi teh para ulama nya. Para ajengan lamun secara fisik na paku bumi teh gunung, lamun gunung di naon? Digarali pasti we dunia teh tereh kiamat. Sami paku bumi teh ulama mun pakuna tos da araya tereh ciri kiamat teh ya. Ngan tadina urang sadayana lamun misalna pakuna tos teu aya enggal paku deui. Mata kamari teh lamun zaman non zaman seueur ulama anu pupus teh mangga ulangan saukur sedih hungkul tapi cetak deui pakuna, cetak deui ulamana, cetak deui penggantina ya. Nah, lamun itu kan ulah saukur aduh ciri kiamat ieu sedih ieu ulam. Urang ganti yeuh, urang ganti pakuna lesot cetak deui. Mantap gaduh murang kali. Misalna gaduh murang kali urang pasantrenkeun. Urang sina di ngajar ngaos atau sina ahli nya sina tiasa di dieu ge da seueur guru aya Mang Bayumi, Mang Isa tah murang kali teh giringkeun. Sina apal kana naon tah kitab kuning nya kedah kitu. Kana pangaosan mangga tak giringkeun. Seueur di dieu guru-guru urang sadayana. Cetak deui paku nu lesot teh. Di Cebening seueur meureun pangaosan di ditu nya pasantren. Bang Jeng teras di dinya ta pasantren guru urang sadayana teh. Di mana we? Cetak deui pakuna. Ulah lesot teh nangis hungkul, cetak deui kudu nyetak deui. Tak gaduh putra kitu. Ada simpulna mah tos teu gaduh putra nya. Misalna tos darama atuh gaduh murang kali istri supaya jadi bagian we ya mah supaya jadi bagian. Da kumargi naon dinu kategori teh ya nu disebat anu langka teh kun aliman anu alim orang alim au muta'aliman anu diajar au mustamian atau nu ngadangukeun tah cetak tiluan eta. Da ayeuna aya ulama teu aya anu diajar moal puguh. Aya nu diajar teu aya ulamana teu aya guruna moal puguh. Aya nu diajar, aya nu ngajarkeun tapi teu aya mustamina moal puguh. Tah tiluan cetak eta. Teu kuat jadikeun santri atau tadi jadikeun istrina santri atau istrina ajengan cenah cek batu. Mae gaduh anak ajengan. Da boro-boro menarikah. Ieu we ya murang kali atau incu anu. Nah ana beda murang kali ana mah diteken teh sok kadang-kadang marejel nya. Anar murang kali ana mah diteken kitu-kitu teh ka marejel kudu launan nekena. Ana mah warani dengan murang kali ana mah stres teh nya sampai ka aya berita sampai gandung jeung mata kedah layar aesan silingartos ya. Pada memahami, nah urang kedah kitu. Nah, gitu. Atanapi tadi teh urang mah dados teu tiasa tapi hayang jadi bagian paku bumi. Janten mustami atau janten mustami ya, di pangosan mana wae. Gitu. Bahkan di dia aya keterangan ya. Man jalasa indal ilmi sing saha jalmi anu calik dina majlis ilmu atau lebat nama sa'ataini 2 jam au akala ma'ahu luqmataini atau jeung aranjeunna teh ngamam 2 suapan sing sajalmi anu calik sareng ahli ilmu 2 jam ya mantap ieu kudu pangaosanna 2 jam. Wah. Kamu panas. Ulang udag calikna tuh luqmata ini di dia anu dagang ayat sok ngamam 2 huapan bebarengan kudu kirim ke anu ngawasna.
atau ausami'a mahu kalimata ini atau ngumpingkeun dua kalimat tuh mang sabaraha kalimat nya. Au masa ma'ahu khotwitaini atau tadi marapahna jeung ahli ilmu teh dua lengkah. A'tahullahu ta'ala jannatain. Subhanallah. Allah bakal masihan ka eta jalmi dua surga. Kullu jannatin mislu dunya marrataini. Setiap eta surga teh luasna dua kalian dunia tuh. Teu pira nya urang calik di majlis taklim teh kitu. Urang babarengan jeung nu resep ilmu teh kitu. Urang babarengan jeung kana mahabbah kana ilmu mah kitu. Pahalana tadi dua surga. Tah patak urang sadayana tadi teh ngudag aduh jadi paku mah hese ngadarkeun mah jadi bagian etanana ada. Tadi teh nya aya aliman, aya muta'aliman, aya samian dina kategori ilmu. Aya anu ngajarkeunana, aya anu diajarna, aya anu ngadanguna tah eta. Minimal orang ngudagna anu bagian anu ngadanguna. Aduh da kumaha nya anu kumaha ngalestarikeun ieu teh, ngalestarikeun ahli ilmu teh sesah nya. Kumaha atuh tadi ya diantawisna eta. Teu tiasa ieu kedah ngalestarikeun teh bager ka ajaran, bager ka ahli ilmu nya. Bahkan teu tiasa lagi sodako, sok sodako. Ieu aya hiji kisah ya. Si kisahna nuju zaman Kanjeng Nabi. Moal kana tajwid rek ngadongeng we mangosep eta mah. Da aya ieu rapat di desa kan itu. Urang ngadongeng. Tah kapungkur zaman Kanjeng Nabi. Ka aya hiji mun disebatkeun mah jalmi musafir nya. Musafir atau Anis musafir bisa perjalanan. Ieu mah anu ripuh lah anu sebatna teh naon nya. Nya mun di urang mah musafir nya atau nu sok ieu naon lah fakir miskin nya. Apaleun ka Kanjeng Nabi kaula mah hoyong nyuhungkeun sedekah ka Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi da Kanjeng Nabi mah da ahli ilmu tanya ieu keun kaitan sareng gudangna ilmu nyata Kanjeng Nabi. Cek ku Kanjeng Nabi eta anu nyuhungkeun sedekah teh di pasian acuk. Nya, teu pira dengan sedekah Kanjeng Nabi masian acuk. Ka eta anu nyuhungkeun teh pas disuhunkeun eta anu disuhunkeun di pasian acuk ku Kanjeng Nabi bungahna ka bina-bina. Sampai ka anjeunna wawar. Ya, asmang wawar kenaon. Naon nya di beja-beja di pasar teh. Kaula mencek zaman cek bahasa orang. Gaduh acuk pamasian Kanjeng Nabi ieu. Atoh eta si fakir miskin si musafir teh. Ieu mah acuk ti Kanjeng pada acuk teh teu pira, tapi ieu nu masihanna Kanjeng Nabi. Aya sodagar nu ngupingeun. Da di pasar ieu nananya non teh ngumumkeunana. Aya sodagar anu ngupingeun sodagar eta teh. Saha eta teh anu gegorokan bunga kenging Kanjeng acuk Kanjeng Nabi cenah. Ngan sodagar eta teh walaupun beunghar kaayaanna buta, lolong, teu tiasa ningali. Mantak ka budakna nya ka pembantuna eta saha pangengankeun eta nu tadi jojorokan nu kenging acuk Kanjeng Nabi. Pokona mah kudu tepi ka beunang. Lamun anjeun bisa menang eta acuk anu dipasikeun ka Kanjeng Nabi, kan baheula mah masih zaman perbudakan nya, dibebaskeun tah budakna. Wah, meureun da hayong bebas teh namina budak pa minari anu tadi dijorokan musafir teh sok rek dipeser ye ku dudungan kaula cenah, kudungan kaula. Rek sabar oge dibayar. Tapi ka lamun sikat cerita eta teh dibayar nanti da saking tadi teh ieu nya dibayar teh mahal. Tapi ka ngadadak tah anu di pasien kanjanan acuk ku Kanjeng Nabi jadi beunghar ngadadak gara-gara ngical acuk eta. Beunghar tuh. Pas singkat cerita dipasikeun eta acuk ka sodagar anu buta teh ya. Ngecek sodagar buta teh kaula mah teh apa da ieu acuk Kanjeng Nabi. Hoyong ku wasilahna acuk ieu tiasa ningali deui.
dar ku sodagara tadi gitu kan alhamdulillah tiasa ninggal nya ku kaberkahan acu kanjeng nabi nya tilas kanjeng nabi gitu tiasa ninggal da tadi teh sodagar mah da teu butuh acuk da seueur beunghar tadi teh ngudagna hoyong tiasa ninggal anjeunna sodagar langsung ka kanjeng nabi masih deui acukna tuh nya diuihkeun deui ka kanjeng nabi itu acuk da kaula mah ieu teh ya carita teh kieu cenah dicaritakeun tadi aya anu gogoroka anu ngumumkeun bunga kenging acuk kanjeng nabi ku kaula dipeser lamun cek ana istilah ini mah 1 miliar ge dipeser. Nah, ieu mah datos anu ngalaberkah dipasikeun ka kanjeng nabi. Tuh kanjeng nabi teh uih deui acuk teh ka kanjeng nabi. Dugi ka seurina kanjeng nabi utara. Kanjeng nabi bahkan nya keteranganna seurina dugi ka tinggal wos gerahamna. Saking jadi uih deui kitu nya ka kanjeng nabi. Tapi tina jalan eta uih nya tadi acuk dipasikeun ka anu miskin ku miskin diical ka anu sodagar tah gara-gara eta diical ka sodagar da budakna anu mirarina eta dibebaskeun ieu anu sodagar jadi ningali acukna diuihkeun ka kanjeng nabi jadi muter gitu ibarat seueur. Nah dina kitab ieu teh ieu aya hiji Imam As-Suyuti dina kitab Bughyatul Mustarsyidin dina cerita eta teh ieu imam kieu nyebabna Imam As-Suyuti anna tawabbas shadaqata khamsatu anwa'in. Nah, dina cerita tadi ya ulama baheula mah sameka tiasa nyimpulkeun. Tiasa nyimpulkeun tiasa nukeun ngaitkeun sareng hadis eta ngaitkeun sareng. Ceuk Imam Suyuti dina sedekah teh aya 5 kategori cenah. Tina cerita tadi ya nukil tina cerita tadi. Wahidatun bi asratin wahia ala sahihil jismi. Anu kahiji sedekah teh aya nu sebat sedekah hiji banding 10. Ya. Hiji banding 10. Keur saha eta teh sedekah teh ala sahihil jismi. Sedekah ka jalmi anu sehat. Ya, anu kaayaanna sehat. Anu kaayaanna sehat. Eta sedekah urang tah pahalana teh atau bandinganna teh hiji banding 10 lipat namanya. Nah, anu kahiji. Terus anu kadua wa wahidatu bitis ina wahia alal a'ma wal mubtala. Anu kadua kategori sedekah teh aya bandingan hiji banding 80. Masana hiji banding 10 tadi mah hiji banding 10 nya 10 kali lipat bener. Eta teh masihan ka jalmi anu jag-jag waringkas nya. Nah, jag-jag waringkas. Teu aya naon ai mah hoyong masihan we walaupun eta kaayaanna sehat, beunghar atau kumaha nya. Terus nu kadua mah hiji banding 10 teh wahia ala a'ma. Anu buta tadi teh kan nya aya cerita anu buta. Masihan sedekah ka anu buta. Tadi teh kisahna aya kisah si buta anu lolong. Eta teh bandinganna hiji sampai 80 atau nu buta kangge sedekah anu buta atau wal mubtala anu cacat. Mantak tingali anu nyuhungkeun teh, ye nu nyuhungkeun sok aya nya. Komo meningali nu lolong mah tah urang ngudag eta lah. Sugan rek lolong-lolongan, sugan rek lolongnyaan, urang mah husnudon we pasian nya. Atau anu cacat cenah. Ya anu cacat teh meureun anu buntung sabelah maingan atunya musafir di Indonesia mah kitu anu naon sok di hayang cerita teh di urang sadaya namanya janten kieu di janten naon janten dibuat-buat anu buta api-api nu buntung ge aya bebuntungan anjir padahal mah ditilepkeun tak ulah tah mun hoyong ngudag hiji 80 mah kanu reres kanu lolong nyaan, kanu cacat tanpa daksa. Tak eta bandinganna hiji banding 80. Terus nu katilu wa wahidatun bitisa'imi atin. Nah, ieu mah bandinganna tadi mah bandingan hiji 80, ieu mah hiji banding 800. Kage sedekah kasa wahia ala di qorobatin muhtajin tuh. Sedekah anu pahalana hiji banding 800 teh ka
korobaten teh bisa anu caket, teman caket atau wargi anu butuh ya. Tah wargi anu butuh nol sodakoh ka wargi anu butuh teh pahalana teh hiji banding 800. Ya bak kadang-kadang dah bener ya. Ka warga mantap cek kanjeng Nabi mah saya nya cek kanjeng Nabi sodakoh teh ulah waka kasakanu caket heula ka wargi heula. Terus jadi itu udah tenan naon. Bahkan ngubutuh mah misalnya wargi keur butuh ya tulungan orang. Tah mun urang masihan sodakoh atau masihan naon bahalana teh hiji banding 800 kanu butuh. Tapi anu teu butuh mah anu mampu mah da telebet sodakoh meureun nya. Tah eta hiji banding 800. Anu kaopat wawahidatun bi mi'ati alfin wahia alal abwaini. Nah, sodakoh anu hiji banding 100.000. Aya tadinya hiji banding 10 ka jalmi anu sehat, hiji banding 80 ka jalmi anu buta jeung nu cacat, hiji banding 800 ka dulur urang anu butuh, hiji banding 100.000 ka abawaini, ka dua orang tua urang ya, ibu bapak urang. Tah sodakoh ka ibu bapak urang teh hiji banding 800. Tapi kategorina kaopat ya, panasaran kategori nu kalima nu pangageungna ka mana sodakoh. Wa wahidatun bitis imaatin alfin. Aya sodakoh anu kategorina hiji banding 800.000. Cipta hiji banding 800.000. Wah, ya. Tadi maka Ibu Rama mah hiji banding 100.000. Ieu aya sodakoh anu kategorina hiji banding 800.000. Kasaha sodakoh eta? Wahia ala alimin au faqihin. Sodakoh ka alim, ka guru, ka ahli ngaos ya, ka guru ngaos, au faqihin atau ahli fikih. Eta sodakoh pangageung nantinya janten kategorina cek dina ieu kitab hiji banding 800.000. Nyata masihan ka guru, ka alim. Ieu mah ya hanes ieu nya ada ka guru ngaos. Ka guru ngaos. Kadang-kadang urang masihan kumaha sewa unggulnya atau ka ajengan sok eta. Matak nu ngartieun mah ka ajengan teh masihan naon we ngudag eta sugan. Bahkan eta pahalana teh leuwih ti inung bapanya. Tapi da ieu mah ieu kajata. Tapi sanes kitu kade ieu teh anu ka ajengan teh kieu maksudna entos ka inung bapa, ieu mah can ka inung bapa langsung ka ajengan. Ulah kitu mah nya atau ka dulur. Tapi mah mun ngudag pahala hayang agung ka tadi ka jalmi anu sehat atos, ka jalmi anu buta pernah, terus ka nulung anu butuh wargi urang pernah, terus ka Ibu Rama pernah. Tah ka guru ngaos, ka ajengan, ka ustad ya, ka ahli ieu komo atuh mun gaduh putra misalna sok kawas tah niatana sodakoh masiana. Mudah-mudahan ngudag tah, ngudag kana hiji banding 800.000 ya. Kabita teu kabentenan da urang mah kieu ayeuna mah naon deui atuh hirup dieu urang ngumpulkeun pahala we ayeuna mah keur bekel ya. Da ayeuna tabungan di dunia moal dicanak tah urang tabungan tadi teh pernah mun hitung-hitungan ya secara matematis pernah masihan kanu jag-jag boga 10. Tamah pernah ngamasihan ka anu buta atau anu cacat ditambah 80 100. Pernah nulungan anu naon? Tadi teh mohon deui. Teu buta anu wargi anu ieu menang 800. Terus ka Ibu Rama pernah
ditambah 100.000 pernah kaajengan ka guru ngaos kanu ngajarkeun kena ahli majlis taklim 800.000 tah tabungan akhirat tanya gitu. Wallahu a'lam. Kumargi sim kuring bade aya rapat wagelan moal diteraskeun kana tajwid mungkin deui we waktos tanya. Mudah-mudahan ieu mah pangeling-eling khususna ka diri abdi pribadi, mudah-mudahan manfaat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.